Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Mitra urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan Mang anu judulna Kucrit. Mitra kaum dangu sumanganyangakeun. Upami telepat hanca nukatuna waktos dinten kamari teh parantos dugi ka tak gitu ya tuh nyasok ya tuh ka mamang ajangan mukmin heula tah lamun geus rengse tidinya teu naon-naon lah nyore-nyore oge ka ditu mah nu penting poe ayeuna utai kudu buru-buru kagan muat sabab perluna mah nya kitu keur nyokot duit ajang bayarkeuneun ka urang lemah wungkuk tah kitu tay. Larasnya mitra dugi kadinya kumaha terasna ira lampahan kuciri teh mangga urang teraskeun sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu singket carita rengse obrolanana Ki Utai jeung Mo Katut Cep Bodin. Nusa terusna Mo jeung Cep Bodin langsung bae harita teh nepungan kaki doheng jeung Turji rek ngabadamikeun ngeunaan rancanana teh. Kabeneran cenah janji Utai teh nyata rek kagan muat paso sore. Apan kitu rancanana oge sangkan Utai teh initna nyore-nyore kagan muat anu dina balikna tangtu bakal kapeutingan di jalan. Tah dina waktu balikna ieu Ki Doheng jeung Turji menang tugas pikeun megatan Utai. Sedengkeun Utaina sorangan satu tasna ngobrol jeung Mo Katut Cep Bodin teh langsung bae ngajugjug ka bumina mamang ajengan mukmin. Dina initna teh Utai maniru rusuhan pisan. Bisi bae mamang ajengan mukmin aya bubutuhna anu tita tadi meureun ngadagoan kalah kapegat heula ku ngadon ngobrol jeung Mo Katut Cep Bodin. Tadina waktu keur leumpang rusuh ieu nah atuh anak Srog teh papanggih pisan jeung Nyi Romlah. Ugo Nyi Romlah tehnya tadi jurungan pikeun nyusulan deui Utai sugan cenah ayeuna mah geus datang ti bumina Pak Idrus teh. Ku kaleresan tepang di dieu. Ugo di jurungan ku Mas pedos engal-engal saurna teh. Oh. Manoy teh saha? Mangga atuh da kaleresan bade angkat pisan teh. Cek Utai balaham belehem semua anu kaeraan lantaran pasaran log didinya pisan. Tanya gitu Utai teh jadi samar polah sama rampak lamun seug pasang rok jeung Nyi Romlah teh padahal apan papanggih teh mineng tara ukur sakali dua kali ayeuna mah kasebut remen tapi anger we ayeuna teh bet jadi samar polah. Pang-pangna mah eta ari Nyi Romlah keur cacarita sok katingali wae bet jiga nu barareda lamun nyaritana teh teu kawas ti heula-heula malah sakalieun di banyolan oge nyebutna teh si onyet cenah nya lamun seger di banyolan ku Utai tapi keur kaayeunakeun mah robah 180 derajat. Da eta we lamun dina keur cacarita teh bari jeung neuteub antep ka Utai teh bari nemongkeun semu anu matak pika uruyeun jiga anu nangtang-nangtang. Sedengkeun Utaina sorangan kasebutna ayeuna mah gede rumasa lantaran manehna mineng disaur ku mamang ajengan mukmin teh pikeun ngagawekeun naon bae anu sakira aya bubutuhna mamang ajengan mukmin nya kasebutna ge meureun badegana we ayeuna mah nya ngadunungan ka mamang ajengan mukmin teh atuh sakaligus oge
Kanyiromlah teh nganggap ka dunungan bae sokomo deui di omat-omatan kuno jadi indung sangkan ulah rek wani-wani ngaheureuyan ka Nyiromlah teh lantaran cenah apan Nyiromlah teh geus diancokeun ka Den Ucup putrana Lurah Ganjuber cek indungna teh urang teh kudu bisa nalipak maneh da ari ditalipak kudu ngadongeng mah piraku deui. Nah jadi mawa ka tukang dongeng nalipak kena itu sieun teu diteruskeun meureun caritana dongengna sieun teu diteruskeun jo ditamatkeun we mitra talipak we nah teu guna-guna. Can bae lah da nu ngarojongna ge geus eueuhan ayeuna jadi ya jati kasih liku junti teh ayeuna mah. Kurang teraskeun mitra tah kitu pisan anu jadi tinimanganana Utai teh. Jadi singkat nama ayeuna Utai teu wani calutak komo make jeung aya teretetna hate bogoh mah saperti ti heula-heula ayeuna mah sama sakali geus dipikeun eta rasa teh nu aya kari hormatna wae kanu jadi anak dunungan. Sabalikna ari pikeun Nyiromlah mah beda deui rasa eta nu ngagalurana ka Utai teh. Nyiromlah teu sadar saha ari Utai jeung saha ari inya kasebutna ge Utai teh pagawe sedengkeun inya kasebutna teh anak dununganana. Katamah deui Nyiromlah teh teu sadar lantaran sakedeung deui oge gan Lurah Juber rama na Den Ucup baris ngalamar tapi eta hate beteu mikeun sakitu geus deukeut teh ayeuna mah hayo hatena teh kalah kagemang kunu gandang kagemang kunu kasep da memang kasep Utai teh lamun seug dibandingkeun jeung tukang dongeng mah jauh pisan beda na komo lamun jeung Den Ucupna pisan kacida pisan jauh. Nah ya bocoran di Pangarang mitra kasepna jang Utai lamun ayeuna mah dipapanekeun teh sareng Sahrul Gunawan tah kitu mitra dedeg pangadegna eta jang Utai teh sedengkeun upama Den Ucup mah dipapanekeun teh jeung Sule mitra nya disebut Aden sotenan pedah eta we putrana gan Lurah Juber anu kasohor loba pakayana katamah deui loba duitna kumaha we Sule mitra mohon pan keur ceu ya haina teh keur loba duitna. Sedengkeun ari Utai nya kitu teh ya ukur boga duit ge ladang buburuh tinu jadi bapakna Nyiromlah anu nelah mamang ajengan mukmin. Gitu tah bocoran ti Pangarang teh mitra upama seug dipapanekeun mah kitu tah dedeg pangadegna antara Utai sareng Den Ucup. Kalaresan atunya Mohon neng mangga da rusuh ieu teh teu kedah rurusuhan atuh nyase we bilih ti Tajong. Neng mah bilih tuang rama ngantosan. Muhun ngantosanana mah ngantosan namun da teu kedah rurusuhan nyase we atuh. Kawas nu alim sasarengan sareng sanes kitu neng sanes kitu bilih gitu bilih tuang rama ngantosan hawatos. Da tadi ge miwarangna mung eta wungkul saurna teh upami kaleresan amangan ka Bumi Nabi Cioh sakantenan saurna teh pilari sugan sareng sugan Kang Utai parantos muli ti Pak Idrusna. Puguh wengi tadi dongkap teh neng. Nyata kawengian di jalan. Mohon kumaha wartosna radang tetes sae deui ayeuna mah. Geuning neng uninga ka Dadang. Kantenan we atuh uninga mah pan raina teh rerencangan Romlah. Oh, rerencangan Romlah. Romlah anu mana? Mohon anu ieu. Ceuk Nyi Romlah bari ngaragap kana dadana lebah pinareupna. Atuh gebeg teh Utai ngagebeg lantaran geus kalepasan eta make jeung wani ngalonyeng deui kawas ti heula-heula.
Aduh, hapunten neng. Aduh, hapunten. Aduh, hilap deui pugu utai teh. Biasa pameget masuk ngahilap ari tos gaduh nu engal mahnya. Maksud neng? Maksad teh leres didinya mending ngahilap ari tos gaduh nu engal mah. Ngahihilap tos gaduh nu engal. Asa kirang kahartos neng. Punten utai teh teu ngartos. Duka Yuk. Tepugu neng mah. Mangga tuh pokna utai bari terus wae utai mah ngincid ti heula lantaran teu hade cenah upama seug babarengan teh komo upama teh mah utai maneurikeun maneh bari nuturkeun Nyi Romlah mah asa kurang hade lantaran kitu cek nurutkeun hiji katerangan ge lamun segelempang antara awewe jeung lalaki anu kasebutna masih keneh lelengohan lalaki teh kudu ti heula ulah nuturkeun awewe sabab lamun seug lalaki aya satu kangeunana awewe anu keur leumpang sok komo ngaliwatan jalan anu sepi ti iseun kumaha ke lamun teh mah pikiranna nu lain-lain nya utamana mah upama ningali imitna anu geulis tak eta tah bisi kausap setan ningali imit kerek ningali imitna jaba dinu sepi alah nuju mapah teh ningali imit anu geulis ninga giplek tak eta bisi timbul birahi ieu teh lain dina harti nyapirakeun kana kasalemetanana kaum wanita da sok sanajan aya di hareupeunana oge tetep lalaki teh kudu waspada dina harti sakali-kalieun mah ngareretan ka tukangeunana. Jadi upama keur lumampah teh ulah terus we ngungkug beda lalaki kudu dihareup cul we kaum wanita mah teu dipalire sanes kitu maksudna namun sakali-kalieun kedah direretan ret ka pengkereunana itu maksudna mah. Kitu tah numutkeun salah sahiji ceuk katerangan leres sareng henteu mah mitra kaum dangu wallahu alam. Hal ieu teh da jeung nyana pisan geuning Nyi Romlah oge aya satu kangeunana utai make jeung naksir sagala utamana mah nu ditaksir teh tina dedeganana memang katingalina utai teh beda ayeuna mah bener-bener beda boh dina leumpang dina nyarita jeung sajabana estu pinuh ngandung komara jeung wibawa sok komo upama teh mah Nyi Romlah apal ka jero-jeroanana utai anu ayeuna mah memang ngeusi lahir batina ngeusi luar jerona can apaleun Nyi Romlah mah yen utai teh ayeuna mah ngabogaan pangabisa anu luar biasa malah geus kasohorkeunana oge hiji budak ngora anu bisa mere tutulung kasing saha bae pangpangna mah kanu garering kasing saha bae boh ka budak boh ka kolot dina ngubaranana teh sok ngajodo bae tah hal ieu teh can kanyahoan ku Nyi Romlah mah upama seug kanyahoan duka teuing kumaha jadina tina eta kaparigelanana teh sok komo deui lamun seug apal yen utai teh ayeuna mah dina urusan bitotama lamun ceuk bitotama teh mah geus bisa dianelkeun aya mau ngamuk gajah meta cek babasaanana geus teu kudu ngengken deui ka batur ta upama teh mah seug kanyahoan ku Nyi Romlah eta sakabehna jigana bae mitra Nyi Romlah bakal leuwih geugeut kagembang rasana ku utai da puguh rasa eta anu teu bisa disumput-sumput ku Nyi Romlah buktina we tadi oge nepi ka samar pola.
Mitra kaum dangu singkat carita orang singkat wanya Mitra utai teh tos aya di payunenana Mamang ajengan mukmin. Urang singkat wae malah tos ngobrol. Nyatina eta obrolan teh diantara utai nguningakeun ngeunaan kaayaan Cep Dadang anu tos sehat deui sabihara sabihari. Kalayan alhamdulillah cenah pilano ngeunana teh cai mulang cai malik teh leres pisan ayana di Kampung Baros Samarang. Samalah didongengkeun oge waktu keur ngala eta cai mulang cai malik teh kajadian-kajadian anu kaalaman ku utai waktu harita. Nu saterusna obrolan teh nyambung kana masalah kadatanganana Cep Bodin jeung Mo. Dicaritakeun deui pamaksudanana pangna datang ka utai teh sagala rupana dicarioskeun ka Mamang ajengan mukmin. Duh utai nya syukur wae atuh ari Cep Dadang geus sehat sabihara sabihari mah. Nya kitu nuhun atuh hidup bisa narekahanana. Heuda puguh hariwang atuh upama teh mah eta Cep Dadang nepi ka kitu kajadianana. Ari pikeun Mamang mah nya alus wae urang madangan saukur kasebutna teh cukang lantaran. Da ari nu ngadamangkeun mah anging pangersana Allah Subhanahu wa taala. Tah hidup nu jadi cukang lantaranana ieu teh diijabah ku Nu Maha Kawasa. Syukur. Ya tos Mamang kitu pisan eta teh. Da Kang abdi mah kasabatna oge Mamang mung sakadar narekahan wungkul mung saukur karena Allah kitu ta Mamang. Nya. Apa ceuk Mamang oge ngan jadi cukang lantaran wungkul. Ari nu ngadamangkeun mah tetep we Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakumaha ceuk pamenta hidup, sakumaha nu ceuk diikhtiarkeun ku hidup, kalawan disyariatan ku syariatna cai mulang cai malik. Nya ari pikeun ama mah geus teu aneh deui. Sabab urang teh kudu ingat ari cai ciciptaan saha nu gaduhna. Da urang mah kasebutna manusia moal mampu nyiptakeun ayana cai. Sokoh mo eta cai anu kasebut aheng. Nyapanan cai mulang, cai malik, cai ngocor ke astana. Ta eta teh lain babasaan, tapi apan aya buktina. Cenah naha eta bet bisa dipake nyieun ubar. Eta mah angin rahasia Allah Nu Maha Kawasa. Tapi lamun seug urang nafakuran kana kalimat eta cai mulang, cai malik, cai ngocor ka astana, eta teh ngandung siloka anu matak aheng. Lamun seug dipesek eta kalimat dina harti mesekna teh ngan ukur cangkangna wungkul can ka jero-jerona. Eta teh hartina cai mulang, cai malik, cai ngocor ka astana. Cenah geuning ceuk sinen mah bingung mulang, bingung balik, bingung mopohokeunana. Lamun ceuk dipapanekeun kana urusan rumaja. Nya kasebutna teh katarimeng, kapaut ati, kapentang asmara, kagendam ku rasa batina. Nya singkatna mah hese dipopohokeunana. Apanan cai mulang eta cai malik, cai ngocor eta ka astana. Bingung mulang, bingung balik, eta ku bingung mopohokeunana. Saur Mamang ajengan mukmin aya kitu. Nah geningnya eta Mamang ajengan mukmin oge. Marukana jang uday
taeta lamun sacara dipesek teh cangkangna tapi upama seg urang mesek jeung eusi-eusi na pang-pangna mah dina kecap mulang jeung malik nya saperti nu kaalaman ku Cep Dadang apan eta teh sina mulang deui pikiranana sina balik deui ingetanana anu saterusna sina malik eta nu jadi raregedna teh malik balik deui ka ditu kanu nyieuna sedangkeun ari nu dimaksud cai ngocor ka astana urang kudu apa ngocor teh nuju ka astana tak upama teh mah upama seg urang keur narekahan teh henteu aya izin tinu Maha Kawasa di Allah Subhanahu wa taala nya kasebutna teu diijabah atawa memang geus kitu papastena teu bisa diubaran nya atuh meureun anu gering teh anu keur ditarekahan ku urang nujuna teh ka astana apa hidup astana kantenan mamang astana teh mangrupikeun kuburan jalmi-jalmi anu tos sah ti dunya nya kitu eta teh nya geus peun teu kudu dipanjang lebarkeun deui nya da geus kaharti ieu ku hidup tah kitu eta teh. Aduh saterusna dina perkara jang emo jeung Cep Bodin anu cek hidup tadi cenah ngajurungan hidup pikeun nepungan gan muat kitunya laras ama da memang nya kitu pisan eta deh kitunya jang uday kasebutna urang lemah wungkuk teh di nomor 2 geun lamun cek di nomor 2 geun teh ama kujang mo jeung Cep Bodin teh lantaran can kabayar ari urang lemur Cilisung mah eta teh geus beres dibayaran dah lamun teh mah nya kitu nya pek we eta mah kumaha hidup halus atuh ngawakilan sarareakeun bae sok sanajan utai teu milu gawe oge da ieu mah kumaha ceuk kahayangna Ki Muat pikeun nitipkeun eta duit bayaran keur pagawe teh nya keur nu digarawe teh kudu dibawa ku hidup nya aya alusna ngan sagedengeun teh eta kadewe dina waktuna balik arinya mah hidup tas di dieu teh rek tutuluyan ka ditu nyatang tuna oge meureun kete dina mulangna teh bakal kapeutingan di jalan sing iatna we di jalana da puguh bari mawa duit mangkaning bayarkeuneun ka urang lemah wungkuk insyaallah mamang tangtos di estokeun pisan kasauran mamang teh mugi-mugi we atuh abdi disalametkeun gitu mamang dina waktosna engke mulang teh nya ku mamang ge didoakeun pisang sing lungsur langsar ulah aya pancabaya urang mah tetep we salila na kumaha wae oge kudu eling kanu Maha Kawasa jang ujay leres mamang leres nya maksudna sangkan urang teh sarengkak saparipola salawasna miharep karidoanana Allah Subhanahu wa taala mohon kitu pisan mamang leres kitu pisan eta teh mamang kitu mitra kaum dangu sadaya obrolanana Ki Utai sareng mamang ajengan mukmin anu geuning mamang ajengan mukmin teh peryogi namah ka Utai teh tina perkara naroskeun kumaha kaayaanana putrana Pak Idrus teh anu keur ditarekahan ku Utai sakumaha anu tadi geus dicaritakeun atuh perkara rek initna Ki Utai ka Ki Muat anu maksudna pikeun nadunan panyaurna gan Muat alias Ki Muat dikanyahokeun oge ku mamang ajengan mukmin kalayan diandung pangdoa muga-muga bae salamet di perjalananana kalayan mulang deui
kalawan salamet. Atuh geus rengse mah gewat-gewat bae utai teh amitan anu saterusna rek langsung bae ngajugjug ka Kimuat sakumaha ceuk rancanana tadi. Mitra kaum dangu caturkeun utai. Ayeuna urang caturkeun wae utai tos aya di bumi na Kimuat mitra. Harita teh Kimuatna mah keur nyampak teu aya. Nu aya teh Iwalti putrana nyaeta Nyi Mumun. Utai meh-mehan ampir teu wawuh ka Nyi Mumun teh. Lantaran apan ayeuna mah Nyi Mumun teh geus beda dina tincakna, geus beda dina tingkahna, geus beda dina dangdananana. Nya apan kasebutna ge nu jadi kolotna kasebut jalma berat beunghar. Sagala aya kasebutna ge anak nunggal, anak nungan hiji-hijina. Onaman atuh teu diogo jeung dipikanya kudu jadi kolotna teh da sagala aya teh sagala nyampak. Hayang naon bae oge teu weleh dilaksanakeun, teu weleh dipupujuhkeun, da aya pikeun syaratna. Jadi teu matak heran atuh pikeun utai lamun nepi ka kabedi langit teh nya bae Nyi Mumun teh robah dina kagelisanana beunang disebutkeun ayeuna mah mapakan ka Nyi Romlah. Malah kasebutna ge bisa ngaleuwihan Nyi Romlah. Ari Nyi Romlah mah tara tingaleun ti jilbab mitra. Nyi Mumun ge kitu ti heula mah tara tingaleun ti jilbab. Ngan jilbabna oge meureun kelasna kelas nomor sabaraha. Untuk jiga jilbabna anu Nyi Romlah bubuhan putra Mamang Ajengan. Ta ari ayeuna mah Nyi Mumun teh geus teu make jilbab deui. Atuh dina potongan buukna oge henteu saperti samemehna anu panjangnya hideung meles. Ayeuna mah potongan buukna teh ngan ukur semetak-tak jika nama diteuk-teuk. Kitu deui papakeanana henteu buni kawas keur ti heula-heula. Ayeuna mah nepi ka katingali lebah udelna teh. Sokomo lamun segnukangan da katingali atuh luhureun imitna teh ngaboleklak. Komo lamun segnetep kana lebah socana. Sok padahal Nyi Mumun teh dina lebah socana geus carentik ti dituna. Dibandingkeun jeung Nyi Romlah mah bulu socana Nyi Mumun teh geus carentik ti kudratna. Ayeuna mah hayo kalah make ditambahan. Da eta we katingalina teh leuwih carentik jeung asa leuwih kanel deui. Duka nurutan saha? Nurutan Sahrini kitu. Atuh lamun red deui kalebah dadana pangpangna mah kana gunung sakemaranana da mani leuwih nyeung seureung atuh. Mitra kaum dangu utai bingung rek cacarita panjang-panjang teh sok sieun salah dina ngucapkeunana. Nya maksud teh dina cacaritana rek nyebut ngaran saperti ti heula-heula nyatana ka Nyi Mumun teh cukup ku Nyi Mumun we. Sok sieun kasigeung hatena cenah mani teu ngupamaan make jeung disasaruakeun jeung bareto. Ari rek nyebut Neng atawa Nen heuda puguh apal tadi na. Malah waktu teh heula-heula mah nu kasebut Nyi Mumun ieu
Tara ieu jadi kacapangan atau rebutan para rumaja seperti anu dilakukan ka Nyi Rom lah. Pan utai sorangan oge kasebutna tacakuricakan make jeung aya karep hayang mileuleheungkeun ka Nyi Rom lah teh. Sedengkeun ka Nyi Mumun mah teu kaasup hitungan waktu harita teh. Demi ari Nyi Mumun sorangan deui waktu harita mah saeutik oge teu boga pikiran hayang kataksir atawa ditaksir. Da nyeta ngarumasakeun yen manehna teh kaasupna ge jalma anu susah tur walurat. Nya dina pangabogana teh pangpangna mah nu jadi kolotna nyaeta Ki Muat beunang disebutkeun satingkatan jeung kulawargana utai teh pangpangna mah Bicio anu ngan wungkul hirup ngan sabelah kadua anakna nyatana utai. Sedengkeun Nyi Mumun mah nya oge kasebut sangsara waktu harita teh masih keneh gulangkep boga inung jeung bapa. Duh, kumaha nya Kang Utai? Margi si papap sareng mami nuju teu araya. Kumaha balik diantosan wae nya. Kitu pok-pokanana Nyi Mumun. Komo kitu utai teh beuki reuwas we. Demi ari nu jadi reuwasna teh nya eta kanu jadi bapana ge ayeuna mah geus robah geuning nyebutna teh papap. Kanu jadi indungna malah jadi nyebutna teh mami. Pan waktu teh heula-heula mah keur dilembur keneh nyebutna teh ilahar we jeung nu sejena bapa. Ka Ki Muat teh atuh ka indungna sarua nyebutna teh jiga nu sejen nyaeta emak. Tah ieu anu jadi bingungna keur utai teh malah cek pikirna salah kacida lamun teh mah aing nyebut ngaran ka Nyi Mumun. Sok sieun kasigeung hatena anu tungtungna mah utai teh nyarita jadi balabab-balabab teu puguh. Ngan upama seug ditangetkeun carita anana ti Nyi Mumun ieu waktu nyebutkeun Kang Utai ka manehna anger jiga bareto. Nya hartina mah teu robah nyebut Kang Utaina teh mani anteb pisan. Tah ieu anu teu robah teh. Jadi kacida bedana pisan jeung Nyi Rom lah mah anu tara nyebut akang ayeuna sok kacaletot nyebut akang. Ieu nu narumpang mah deui keur utai teh. Ari nu kasebut numpang teh nyeta apan ku tara biasana Nyi Rom lah ngabastakeun akang ka manehna. Biasana ge cukup ku utai we. Nya atuh dumasar kana ucapan ti Nyi Mumun bieu anu nyebutkeun Kang Utai ka manehna. Cek pikirna utai rek lah-lahan we cenah sugan jeung sugan rek diangerkeun we cenah nyebut nyai ka Nyi Mumun teh moal dirobah sugan jeung sugan kitu oge henteu jadi ngaraheutkeun kana hatena. Kitu cek pikirna utai. Duh kumaha teu nya nyai da akang teh memang aya periogina pisan. Kang Utai teh aya periogina ka papap. Bangsat teh ka tuang rama sanes ka papap. Muhunnya ka bapa maksad teh. Mitra kaum dangu Nyi Mumun nepi ka reup geuneuk rai pias atuh rada kaeraan oge. Lantaran kakara sadar anu dibawa nyarita teh apanan urut batur salemurna anu tangtuna wae nyaho kumaha kaayaan manehna samemehna. Teu sawios atuh Nyi Mumun. Kang Utai mah da eta atuh mami maksud teh emak kedah sasauran kitu saurna teh ayeuna mah kedah digentos upami ka bapa teh kedah nyebat papap atuh ka emak kedah nyebat mami. Puguh oge asa isin Mitra kaum dangu ningali pola kitu ti Nyi Mumun utai ngan saukur mesem. Bari jeung agar entes dina hate namanya geuning teu naon-naon disebut nyai oge
Hartina pikeun Nyi Mumun mah geuning adat pangadatan anu ti heula teh henteu dipiceun. Da eta we cenah geuning nyebutkeun papap jeung mamih ge asa kapaksa, malah jeung asa arera cenah kitu pok-pokanana. Jelas atuh lamun kitu mah Nyi Mumun teu unggah adat ari dina soal eta mah. Ngan teuing eta dina soal papakean mah atawa dangdanan mah memang beda. Jigana bae ieu teh meureun sarua keneh kahayang nu jadi kolotna lantaran kaciri dina nyanghareupan jeung utai teh semu anu kararagok eraeun. Gue kasebutna ge dangdanan anu menor mun menor teh mah katamah-tamah deui dina papakeanana anu tangtuna oge geus teu luyu jeung kaayaan waktu keur di lemur. Kulantaran sabagian pasipatan ti Nyi Mumun ieu masih keneh anger pang-pang nama dina ngupamaan ka utai Nyi Mumun teh mani antep pisan nyebutna akang teh keur utai atuh regreg teu kararagok teuing cara tadi mimiti ayeuna mah dina cacarita teh lumrah we jiga waktu keur di lemur. Lantaran waktu dibawa nyarita teh Nyi Mumun henteu gudad-gaded, henteu somong, henteu adigung, malah someahan aker. Atuh leuwihna ti eta deui Nyi Mumun teh make jeung boga rasa era ku utai teh. Hal ieu kaciri dina semuna. Anu saterusna Nyi Mumun teh pok nyarita deui ka utai pokna teh Sakedapnya Kang Utainya dikantun heulanya. Ieu da asa sakedapnya. Mangga Nyi Mumun mangga atungan leos bae Nyi Mumun teh ninggalkeun utai anu keur aya di tepas hareup. Saleosna Nyi Mumun ka patengahan utai mah jongjon we aya di tepas bari palahak polohok ngarasa reueus ningali kaayaan di jero imahna kimuat ieu anu bener-bener cenah jiga di jero karatonna teh. Da eta we sagala rupana mani hurung herang. Komo korsina anu keur didiukan ku utai mah jabati hipu teh nyod-nyodan deui. Red kana sisi temokan didinya aya gambar kimuat katut bojona oge Nyi Mumun kalayan di figuraan meni necis pisan katingalina teh. Komo lamun seug nengetan kaayaanana bina kitu deui kimuat jeung Nyi Romlahna pisan dina dangdanana teh jeung gayana dina eta gambar teh geus teu katingali we urang lemurna teh. Apan kabiasaanana mah dina waktu zaman harita lamun di jero imah aya gambar diri teh gambar lukisan atau lamun ayeuna mah foto meureun nya mitra biasana ngan wungkul aya di kademangan. Nya anu pernah katingali ku utai mah arang langka di lemur-lemur mah ngarukut anu kitu. Nya waktu harita mitra sanes ayeuna mah tos prahnya ayeuna mah sami sadayana oge teu di kampung teu di kota gitu nya. Muhun sok aya wae foto anu di figuraan gitu nya di tengah bumi teh atawa napi di tepas teh. Muhun narajang eta majang coki di fotona teh ngahaja jika keur numpak motor gitu nya. Bari padahal mah motorna teh distandarkeun. Nya standar nangtung teh. Terus backgroundna teh di tukangna teh make jeung aya gambar gunung. Nah eta geus jadina teh dipajangkeun di figuraan. Mun jang coki tak kitu eta teh. Zaman ayeuna eta jang coki nepi ka kitu nanya kata entong jang coki najan emang sorangan oge kitu mitra ngahaja dipotret ka toko potret disebutna teh nya foto studio meureun mun ayeuna mah. Da eta hayang ngirim foto. Kaki kinuan teh hayang ngirim foto.
tadinaker dipoto teh hayang gaya tadi nama Mitra mohon ngarah kasebat pemuda romantis bekrona teh ku gedong jangkung bari ngagaya teh emang tanya pengan eta kembang ros berem asa gaya baheula mah eta kikituan orang jepret geus jadi teh eta pemuda romantis dipoto bari jeung nyenyekel kembang ros lain batur mah ngalaman alah uhara Mitra intermezzo we mah keun we nah cenah mang ka mana wae sok-sok kadongeng lain nyaritakeun we pengalaman pribadi keun atulah hitung-hitung nostalgia we mang teh urang teraskeun Mitra ngan anehna sakitu eta gedong sigrong anu kaitung lega teh karasana ku utai mah bet asa geueuman duka pedah lega teuing sedengkeun jalma ngan ukur tiluan nya ngan saukur kimuat jeung bojona katamahane ku Nyi Mumun putrana ari bumi sakitu lega na katamah-tamah deui aya sabaraha kamar malah kasalah sahiji kamar anu aya di dinya anu tempatna teh rada beh juru deket ka pawon kapencerongna ku utai mah asa beda pisan eta kamar teh bet siga kamar anu ngandung Rusia pikeun utai teu apa nah kamar saha eta teh da keukeuh ceker teu hate na utai mah di eta kamar tangtuna wae kamar anu ngandung Rusiahan hal ieu cukup dikanyahukeun ku utai we wungkul keun bae cenah moal rek geru nengnongna teh pohara nya Mitra dugi ka dieu heula wae atuh acara dongeng garapan Mang Barna hatur nuhun Mitra tepang dangu deui enjing dina waktos anu biasa wae billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.